Nah, jadi ayeuna kati Musidapa ya di dieu. Waduh, aing muki ganteng, muki jangkung endap we. Ayeuna angger di sakola maksudna man baheula marada bangor maneh. Tuh ayeuna teu ayeuna. Oh, ayeuna mah jadi OSIS. OSIS ayeuna mah. Hebat jadi OSIS. Ya, da baheula mah asa beungetan jadi. Jadi ayeuna teh maneh jadi OSIS. Sakola naon bae SMP? Kegiatanna OSIS, terus pramuka teu. Pramuka teu. Paling jeung futsal sih, Pak. Futsal. Awandi. Oh. Kabawa deh. Ih, we pemain sih, Pak. Kabenernya nih. Serahkeun bawah nih. Hode. Kita kan kiper si PSG. Nyana kiper. Tapi masa sekolah SD mah lain asal lain jadi kiper. Lain lah. Lain. Benernya, lainnya. Lain. Ke sekolah SD mah maju, kiper saha biasana ke SD teh saha sih? Bolai. Kalau nu gendut teh jangkung. Akbar. Si Akbar nih, dia masih Akbar. Akbar Azhar. Oh iya. Ari si sanu jangkung gede teh. Sonic. Lain. Oh luhureun maneh tak sanu. MDS teh si Bayu sa Si Lutfi. Lutfi tak. Oh si Lutfi luhureun maneh nya. Lutfi. Oh luhureun maneh. Jadi ayeuna teh timnas yuk futsal. Coba nama jarang latihan. Nah, di jarang latihan. Jarang event, jarang turnamen. Pun jarang latihan bae. Nah, di atuh siapa? Ayeuna hayang miluan bulu tangkis teh ngarti. Sabeuna dia ayeuna maneh SMP kene sakola kene. Nya. Sok. Maksudna lurus gitu erek pucal bae. Ek main bola bae. Gitu. Bulu tangkis bae gitu. Ya, sok lamun hayang bulu tangkis teh tenana ka bapak sok kali cenah naon latihan di Awandina. Gitu. Di sekolah gratis lain? Bisa. Atuh. Teu bayar lain? Tuh. Waktu bulu tangkis sekali itu tinggal milu bae maneh mah. Ya. Insyaallah. Di baheula maneh teh. Zaman SD kok pa diajak. Heeh bae. Baheula teh ke SD mah atletiknya. Atletik kids. Tapi nah ayeuna teh kana atletik. Rajin. Panas. Asa dua futsal ge panas. Di lapang gede Pak atletik mah tuh. Oh, aya eta mah lapang eta. Pola. Jadi resep kena futsal. Tapi ayeuna angger imah di jeung si emak. Bapak sok ieu ka dieu utara. Pasokan tuh. Sok. Mamah mana teh nu mana di? Jauh Bandung. Oh Bandung. Si bapak Bandung sarua. Pan geus lain. Eta mah jeung orang Darman cenah. Oh. Sahana? Mamah maneh. Oh, si bapak kawin ke Bandung. Oh. Indung maneh kawin ka orang Bandung deui nya. Lain. Oh lain. Tapi nah maneh teu milu jeung si bapak jeung si mamah. Tanya bae milu Pak. Teh nama rek milu, terus ulaheun. Main ulaheun na. Nah, Di tuna teh sing betah. nah betah. Nggo babaturan. Atuh kege boga babaturan. Babaturan mati mana bae. Ayeuna maneh da sering ieu. Maneh masuk ieu gaul, itu gaul jadi non. Jadi maneh mah teu eraan zamanna. Bener teu? Ka jama teh. Non tere akrab lah gitu. Bener teu? Maneh mah. Ka jama teh. Jadi gampang yang baturan teh. Enggak soalnya mana mah tara cicing, teu bisa cicing maneh mah zamanna. Ai non sok ulin ka Lebak, sok ulin futsal atau sok naon ka mana bae. Bener teu? Ayeuna naik ulin ka mana? Main PS Pak. Main PS di mana? Oh, di dia aya PS. Tuh, ayeuna main PS. Sabar nu sok main PS tuh. Cobaan nih. Budak SMP maneh. Budak sekolah.
dia nya teh SMP kelas 2. Kelas 2 F baheula bapak ge kelas 1 F baheula mah. 1 F terus kelas 2 na kelas 2 D. Kelas 3 D asana mah. Tah. Baheula teh. Kaajar ku patatang. Jangan Pak. Pencan. Eta mah Kelas 8. kelas 8 nya. Terus ada ibu eta apa tuh kerajinan aya nu kerajinan desa Bu kurang Purwasari Sa Bu Ici. Bu Ici ajar Itu Oh, itu mah. Sampai kelas D ada Pak. baheula bapak diajar kerajinan ke Bu Ici terus nyeun bolu nyeun aya nyeun bolu tuh nyeun bolu terus nyeun ieu teh pot tina ieu teh lain pot kendi tina kendi di tempelan Oh, pernah maneh mancan. encan naon deui tah loba lah kita nyeun bolu kita nyeun ieu bola leutik tina kue non Roma kue regal teh non eta teh dibubukan terus kita diian di non susuan bulet-bulet terus kita digoreng teh nya eta deui lah apa nama kita Ici baheula dua pagi juara ieu bulu tangkis SMP. Terus apa diajar? Bapak mah kan itu nu ti kuningan ka dieu Oh. ka ngalatih ka dieu di Purwasari kemana engke dari ngalatih di Purwasari di kuningana juara hiji ganda putra bapak teh baheula SMP kelas 2 itu keur ku Patardi teh apal teh Patardi anu ayeuna jadi guru Karamat Wangi tuh Pak Asnen ayeuna Pak Asnen kelas 3na kelas 3na teh Pak kanaon Pak Oneng kan Pak oh deui da ari potong mah anyar potong Pak ieu Payayan maksud aya mana Mempes lihat tuh tadi nah mun nya negara tuh di obatan Oh, iya garansi. obatan atuh adanya aya duitna Salah.